lamun urang hayang maca Quran aya guruna alif ba ta sa lif jebra be jebar ba aba bisa maca Quran. Datang ka istimewa maca Quran teh bakna di Jakarta himna di Singapura. Wah hebat-hebat dah banget. Nah kuari hayang bisa maca kitab tadi ngaji Amir Jurumiyah datang ka bisa maca kunaon atuh deuk ngarapihan batin teu pernah menta dituntun atuh macaan kitab we macara tadi iya geus meuli deui jacoretan bola da teuing jadi teu kabaca ku ari tapi can atuh sanu nungtun kan kudu aya nu nungtun oh sia deuk bebeneran ieu teh ibadah ka Allah muhun aya tuh geus ngajina geus bab syariat mah geus tapis jasa coba tanya ku aing sia rukun wudu aya sabaraha 11 sia hebat amat gak jawab dah tuh aing teh geus hebat jasa heuh jakara saya asa aing mah rukun wudu teh ngan genep aing mah geus di 11 kan cekeun hebat teu eleh santri mah mana eleh lain di unggal kitab deh ya mah nu ETK aing mah geus 11 tenang bae bala mah datang kamar mah aing salah sebenarnya kudu jadi 11 kira teh embung eleh emang santri mah kos gitu embung eleh tetap mempertahankan baik nu jelas mah ditanya rukun wudu bisa mun ngabacai tayamum mun eueuh tayamum mun eueuh lebu eueuh kumaha salat bae terus kumaha tuh lihormatil waktu geus saya ulah masalah aja kumaha tuh lamun geus teu bisa lihormatil waktu modar tapis berarti rukun wudu rukun salat geus bisa jasa pembacaan dan lain sebagainya oh bener geus bisa malah Quran geus ditalar tapi khusus can sebab can aya nu nungtun